Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan nu katuna tina carios Si Bujil karangan Kileuksa kalayan diropea di Mang Barna minangka mulangkeun katineng kana carita Sunda. Mangga atuh mitra sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh tinaku banget ngalamun teu sadar yen dirina teh lempang di tempat nu rame. Loba kendaraan, beca pabeulit, motor ting saleber, mobil pating darius. Ari nu inget iwati kacilakaan, katipu, karebut, kabobodo, hate panas, jajantung ratug, sirah lieur, amek kapegun. Bangsat sia, mun kapangih moal ditanya deui, ditampiling sing tapi kajeding sia, ditonyok tapi kabocok, tuman sia moal dibere ampun. Kitu cek si Bujil bari terus lempang tungkul. Paeh ceuli, paeh panon. Tinggar rungna mobil teu kadenge. Pasuli warna kandaraan teu kaciri. Alasaan teh keur lempang sorangan di tempat nu sepi jempling. Barang tepi kaparapatan di dua jurusan aya mobil. Sedengkeun si Bujil nyolonong mentas teu luak liuk. Jongjon tungkul bari ngalamun. Untung mobil kaburu mengpar. Ngan supirna ngamek. Rokaya nu hiji deui mah kalepasan da keur tarik. Najan teu nubruk si Bujil ge tanggungan mah beunang. Cekit ceprak kubrag. Karamah aya murag. Salangna pegat. Karama ngagorolong. Panto hayam molongo. Nu sabelah murag, nu sabelah deui ngajuralit. Rancatan mabuk ke tukang beca anu karek jol. Hampir weh tabrakan. Atuh ting gorowok jelema teh kabeh nyarekan ka si Bujil. Make polo sia mentas atuh. Nyaho jalan rame. Cek supir bari ngelawal tina janela. Tukang beca memehan nampiling, da pipina reka babuk kurancatan. Sakitu ge untung katakis. Si Bujil sepak, teu ngomong da sieun, kalah alak ilik neangan karama. Nu hiji ngagorolong jauh, pantona muka, hayamna barijil ting garapak. Nu hiji deui pejet kageleng mobil. Beuh, cilaka ya. Cek si Bujil beri rampang rembeng sama rapola. Tapi najan kitu ge aya kene jelema nu karunyaeun. Karama hayam dicarokot, dibawa ka sisi jalan. Nu kageleng ge didudut, dipindahkeun ka sisi. Hayam ting garapak aya nu paeh opat. Nu leupas aya 5. Bur berting ka mana ting garapak sieuneun. Kasisi Kang, jalana macet Kang, kasisi. Cek hiji jajaka bari noyun si Bujil diajak ka sisi jalan. Supir ting polotot tukang beca nulak cangkeng, tapi rek ngambek teu tulus. Karunyaeun ka si Bujil
nu sepak ruasin. Atuh gek si bujil teh diuk di sisi jalan. Gigireunana geus nyampak ka rambah hayam. Eusina geus ngurangan. Tapi najan kitu ge si bujil rada teger aya nu haat mantuan nulungan. Lila pada ngadiung, tapi geus puguh taya korban jiwa manusia mah. Nungtutan ting laleos, bari aya anu ngagerneng. Mae ditumal ku hayam. Saulah jelemana we lah, kitu pokna. Atuh baturna sarua deui sa pamadegan. Ngemplong hatena, dumeh jelemana mah salamet. Lalu lintas lancar deui kawas teu kungsi aya kajadian naon-naon. Tinggal si bujil nu ngarahuh reuwas kareureuhnakeun. Menang sababaraha jongjongan mah ngahuleng we teu mikirkeun naon-naon. Sanggeus rada lila kumpul deui lelemutanana. Beungeutna jiga getihan deui ret kana karama pejet hiji di jerona hayam pae saopat-opat. Renghap narik napas jero. Beuki loba kasusah teh karugian beuki gede. Dagang geus taya sumanget, barang ngurangan duit teu meunang. Duh Gusti, nah bet asa kabina-bina teuing sia teh. Cek si bujil, ingat ka Gusti ari keur kitu mah hanya kana teh saeutik ge teu sadar kana kalakuanana. Anu kumawani ngabobodo ka indung, kumawani ngajual barangna, sasatna mah modal teu halal. Buahna ge karugian nu lain saeutik. Untung nyawa teu jadi korban. Keur ngahulang kitu aya nu ngadeuketan. Balaki geus kolot, pakaian basajan, teu make sendal-sendal acan. Make duduk samak we. Baju batik geus kucel. Gek diuk gigireun si bujil. Eka mana ujang ge. Manganu karenyaeunakeun. Bari dagang, Pak. Nanging kumaha tuh? Jadi kieu ye mawa hayam 20 siki. Nyesa sakieu pae opat. Sawareh kabur ah. Rugi pisan ieu mah ye. Dasar keur sial tara kapalang. Cek si bujil bari ngalengis. Panonna melong kana karama nu geus pejet. Ali ieu sesana kumaha? Taak abdi teh Pak. Maksad mah bade wangsul we. Kan ku bapak dibeli 500-an. Cek eta lalaki jiga rek nulung. Ari pek teh bet kalah ka mentung teu ngarasakeun kanu rugi. Loh atuh bapak, abdi teh geus rugi sababaraha juralit. Mono hirup dibayar 500-an teh beuki rugi we atuh. Si bujil ngalengis deui. Bet asa ku hariana nu nawar teh. Hayang sabaraha dujang? 15-an we Pak. Ah mah deing. Jaba hayam reuwas teh sok begang. Wah da reuwasna ge karek bieu Pak moal nya ujug-ujug begang. Sok tara umum bapak mah. Si bujil rada nyureng. Hatena keheuleun. Ujang mah cara berjaya. Baba mah geus pangalaman kana hayam. Bale do kungsi kejadian. Hayam teh keur ulin ditewak. Terus ditimang beratna aya 2 kilo. Heug disentak ke baba teh dicarekan. Nepi kalak-lak dasar. Nah di kilo deui teh Ujang. Kari 1/2 kilo. Cek eta lalaki bari pepeta. Si bujil ngadilak saeutik oge teu percayaeun sabab gede bohongna. Komo disentakna ku bedog mah nya Pak. Tina 2 kilo teh jadi sawapeun panginten. Cek si bujil bari terus memeres eta hayam. Rek dibawa balik. Dah.
Komo ayam ujang matas di bawah tabrakan. Wah, ruasna ge make pisan. Pasti ukur sakeubeureun. Cek eta lalaki bari nyerenge. Si bujil teu ngomong deui. Leos init bari nanggung hayam. Hate na ngageremet mun kongang mah hayang nampiling ka eta jelema teh. Sabab kanu keur susah teh kalah ngece ngajejel. Mitra kaum dangu eta jalma nuturkeun bari ngomong. Bapak mah ria jang. Yap kadiekeun kabeh. Dibarong ku bapak. Mantuani ada 15 mah 5 lawe nya asal jeung kalamana da bapak SMA-na kitu pokna harga geus naek tapi hayang jeung wadahna. Si bujil teu nemalan terus lempang beuki gancang ngajuk juga stamplat rek balik ka wado. Ari eta lalaki terus nuturkeun pok ngomong deui. Kumaha jang dibikeun dawa moal jeung tibatan dibawa balik. Mending jual ka bapak. Da moal leungit jenis moal. Pokna kawas anu keukeuh jeung satengah ngaheureuyan. Si bujil panas hatena. Keur mah eukeur loba kapusing. Ari pek ngadenge omongan kitu. Dekatahan amarahna nafsu ngagedur minuhan dada reg eureun terus ngecagkeun babawaan rancatan dipaut ret ka eta jalma disangkana si bujil rek mikeun meureun nyeh si lalaki teh siri marah mai tah kitu atuh samarukna moal untung dibeli 5 lawean sakalian jeung wadahna sok hitung sabaraheun. Bari tuluy tungkul ngilikan saku baju ngodok duit meureun. Ari si bujil geus beak kasabaranana. Teu anta parah deui atuh. Hiu jebet. Eta lalaki teh dibabukan ku rancatan. Mangkaning awi sapasi. Dibabukeun seseukeutna. Nyapuguh eta lalaki teh mani ngagero aduh-aduhan. Ampun ujang. Aduh. Naon ieu teh? Aduh, ampun. Kitu nate bari unur-unuran. Pipina kabeunangan tarang bancunur. Rancatan teh nyayang sababaraha kali. Modal sakalian sia. Nah, kabina-bina teuing ka aing teh. Hah, kurang ajar teh. Cek si bujil hiu cibet. Ngababuk sakali deui. Keuna kana cukang irung. Cer bijil getih seger. Eta lalaki katulengan. Tetenyoan ranyai kararoneng. Terus sasampoyongan. Bumi alam asa dengdek bru namru. Terus nama kapaehan teu inget kana naon-naon. Atuh rob lebat jalma bari raong naranyakeun aya naon cenah aya naon. Si bujil ngajawab kalayan tenang. Bari diitek ku rancatan. Kurang ajar rek nipu ka kuring maksa menta hayam jeung wadahna. Di mana kantor polisi Pak? Rek digusur ieu jelema teh. Tuman. Cek si bujil kanu ngariung. Oh, tukang tipu nipu kumaha? Cek hiji lalaki. Menta hayam bari maksa. Malah make ngancam sagala rupa. Nya teu diantap ku kuring ge, dibabu ke sakalian. Samarukna rek sieun gitu. Oh manting. Cek si bujil aya kasieun. Malah asa budal amarahna. Asa copong hatena. Kakeuheul anu tita tadi minuhan dada ayeuna bedah. Nu ngariung silih reret. Rata-rata percayaeun ka si bujil. Lantaran si bujil teh kaciri urang kampung. Pakaian basajan jeung mamawa rancatan deui. Tangtuna ge padagang leutik. Si bujil teu malire naon-naon.
Kop karena babawaan regeyeng ditanggung deui. Init ninggalkeun anu ngariung. Pugoe nu ngariung teh bingung sieun katempuhan. Nu mung kababawa mah kontan tinggal leos nu karunyaeun cicing keneh. Tapi kulantaran pada ninggalkeun akhirna mah kabeh init eueuh nu pipiluin. Untung eta lalaki teh teu lila kapaehanana. Kulisik-usik terus kudang nangkep tuur bari ngusapan pipina. Sirah karasa rieur beungeut nyareri. Dan kamana wawalak teh ha? Aduh. Pokna bari alak ilik, tapi si bujil geus teu kaciri. Teuing kamana initna? Tungtungna eta jalma ngahruk bingung. Awak nyeri, hayam teu. Kocapkeun si bujil nu keur meujeuhna nete semplek nincak semplak geus anyeu ceuleuh dina mobil geus pinuh kadi ngadaguan hiji deui. Tadila jol awewe ngora saurang gek diuk gerung mobil dihirupan geuleuyung maju ninggalkeun setamplak. Mobil ngadius. Si bujil ngahenen dina jok tukang. Lamunan kumalayang. Miheulaan balik ka imah. Kabayangkeun Nyi Oneh nu amek-amekan. Pantosna teh dijeding-jeding we bari molotot tutunyuk bari jejebris. Renghap si bujil narik napas jero terus ngusap beungeut nyarane kana jok. Bari ngararasakeun kacape. Sakabeh anu kungsi kajadian kabayangkeun deui. Timimiti datang ka pasar, katabrak, katipu, jeung diolok ku lalaki kolot tepi ka danget harita. Sia-sia teuing ya. Nyaan aing sial. Cek gerentes hatena tuluy peureum bari ngarasakeun kacape. Sola mobil ngagerung, panumpangna loba anu nunutan. Kenek nangkel bari ngobrol jeung supir. Cag tuna heula nu keur aya di satengahing perjalanan. Kacaturkeun Nyi Oneh nu aya di lemur Karang Hideung. Harita teh kawas nu geus terus rasa teungeunah hate. Jajantung ratu hatena pating sareblak. Barang gawe ge teu puguh diuk asa lalanyung. Lempang asa honcewa. Tungtungna gek diuk dina bang barung. Ngahuleng ngahurun balung. Kawas anu jalarauh panineungan. Sedengkeun masiem keur sasapu di buruan teu malire ka minantuna. Renghap Nyi Oneh narik napas jero sakapeung ngusapan dada anu beuki karasa hatena teu ngararina. Aya naon atuh ieu teh? Nah bet asa kabina-bina teuing biasana oge tara aya naon-naon. Palang siang Kang Bujil katipu deui ku batur. Cek Nyi Oneh ngomong sorangan. Bila ngajedeun teu puguh gawe. Lain eueuh pigaweun. Ngan hate teu geunah rasa. Tapi ka tengah poe teu ka mana-mana pisan. Ari masiem geus rengse sasapu teh nyampeurkeun. Gek diuk. Kunaon ngagulang wae Nyai? Ulah sok ngalamun ieu. Pamali eta teh. Ora keneh mah kudu rancingeus. Kudu motekar,
ulah loba cicing matak kausap setan akhirnya ngalamun kanu teu puguh disangsaraeun eta teh cek Masiem dari anaker tuka tuh mak kunaon ieu tehnya kuring mah bet teu ngareunah hate ulah sok digugu parasaan anu teu puguh mah bang berangkeun anggur mah ulah dibawa cicing sok kanceu kalah tambah parna tuh kawas mah sasapu atawa naon we ngarah teu nguluwu teuing cek Masiem deui nyi oneh teu nemalan hatena begitu puguh lantaran manehna oge rumasa geus nyieun hiji kalakuan anu bakal pikanyerieun kana hate Masiem sabab imah jeung tanah teh geus payu duitna geus ampir beak nyai kesel mah ieu teh rek nempo imah laneuh cek Masiem bari teu nunggu jawaban nyerut turun leos init bari ngajingjing sapu nyere nyi oneh ngahuleng panonna neuteup kamitoha nanu init les teu kaciri kahalangan ku imah tatanggana nyi oneh ngarahuh loba kahariwang cag urang tuna heula Masiem urang caturkeun geus tepi kanu dijugjug teu ala keilik teu loba pikiran terus nyapukeun kalakai di buruan disedekeun kana lomang atuh tuluy nguriling ka pipir alak ilik kana tihang bisi aya rinyuh naik geus kitu koreleng katepas nyurungkeun panto brai muka kalacat ungah ngadaweung dina bang barung ngahuleng jiga anu keur mikir anu daria hari aing nanaonana make kudu ninggalkeun imah da bisa keneh ku sorangan naon-naon oge ayeuna mah geus sehat kacai kaduga nyangu nyeuseuh baberesih jeung rea-rea deui aing teh kuat keneh mending rek pindah deui we ka dieu keun bae barudak mah sinajongjon rumah tangga bisi kaganggu kitu garentes hate Masiem mikir-mikir hayang misah deui lebar ku imah bisi ruksak dikosongkeun mah tapi jika geus kitu kuduna poe eta Mang Dasma geus parat badami jeung pamajikanana barang nu bisa dibawa mah diringkid dijajapkeun ku tatanggana ku dulurna bring arinit ngajugjug ka lemur karang hideung teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi langsung muru ka imah nu geus dibeli teh anabre aya Masiem keur ngadaweung bangun anu bingung mikiran nasibna nyapugu Masiem teh ngarenya greuwas lantaran kadinya loba nu datang jeung rebo ku babawaan lah bade arangkat ka mana ujang nanya ka Mang Dasma anu pangheulana nanggung dingkul diisi parabot reg eureun sarta babawaan diecagkeun pok ngajawab moal kemana-mana mak pan bade ka dieu yeuh bade ngalih abdi teh margi saur sepuh kedah dinten ieu dupi mah saha cek Mang Dasma can apaleun ka Masiem mun dipercanten mah teh nu gaduh ieu bumi nah kitu oh ieu nu kagunganana teh nuhun ditepangkeun ye nanging mugi janten uninga ieu bumi teh tos dipeser ku abdi
artosna kontan gatuang putra. Cek Mang Dasma nerangkeun sajalan terahna. Atuh masiem teh mani ngajenghok. Ngadenge beja kitu teh kawas nu ngadenge gelap tengah poe. Reuwas anu daya papadana. Sakedapan mah ngahuleng miraga meneng. Pamajikan Mang Dasma jeung nu jajab silih pelong heranin. Naon Ujang? Masiem rada buncelik heranin. Sumuhun, ieu bumi sareng tanahna tos dibayar lunas ku abdi, malih mah tos lami. Nyasa teh nambe di usian ayeuna pan ngetang heula. Kataros ka sepuh, margi kanggo salalamina kanggo bumetah. Masiem teu ngomong deui. Teu karasaeun berbay Cipanon bijil. Sedih ngadenge beja kitu teh. Geus tegue pasti ieu teh si bujil anu boga pokalna. Masiem teu wani ngahalangan ka Mang Dasma. Sajabana ti sieun teh teu wasa deui. Tungtungna jerut turun kaburuan. Leos init bari nguyung lir anu diteungeul mamaras. Bumi alam asa tungkeb. Tetenyoan ranyai kararoneng reuwas anu daya papadana. Mang Dasma jeung baturna ting haruleng. Jadi asa-asa rek unggah teh. Tapi da teu rumasa ngusir. Teu rumasa ngajaheutkeun hate Masiem. Moal kumalani kitu lamun can asak jual beuli. Kumaha ieu teh Kang Dasma? Cek hiji awewe kapi adik Mang Dasma. Nah, da geus resmi jadi milik akang. Sok we ka jero. Asupkeun barang keun bae da moal naon-naon. Jeung deui ka RTG geus bebeja. Moal aya naon-naon sok ka jerokeun. Temal Mang Dasma bari tutunyuk. Teu loba omong da geus hayang geura-reureuh. Tuluy weh digarawe ngasupkeun sakabeh barang. Brai-brai janela dibukaan dihaja sina caang ka jero imah. Brug-brug barang ditundaan. Bar ngampar samak terus dariuk ngareureuhkeun ka cape. Kelanan beberes mah. Leueuh we heula. Buka bekal anggur urang dalahar heula yeuh. Cek Mang Dasma bari gek diuk nyarane kana bilik. Geuning aya keneh barang Mang. Nu saeu. Hiji jajaka nanyakeun. Nu Masiem jiga nama. Nya indungna si bujil. Can kaburu dipindahkeun meureun tapikeun bae. Da tengah heurinan engke urang tepungan ka imahna. Cek Mang Dasma tenang naker. Atuh geus kitu mah Mang Dasma jeung kulawargana teu mikirkeun nu lain-lain. Brak dalahar heula recok ngaromong sagala dicaritakeun. Saeutik ge teu ngarasakeun yen harita teh hate Masiem mah hancur kacida nyerina. Asa diteung-teunganan kunu jadi anak. Masiem balik ka imah si bujil. Bari cari nakdak ngumar Cipanon. Lempang asa teu napak. Bumi alam asa dengdek ceuli ting jelengeng katorekan. Mun teu nguat-nguat maneh mah buana amru di jalan. Ngan untung kuat keneh lempang. Jog anyog ka imah si bujil. Cat unggah katepas manilung se. Tuurna karasa leuleus. Ari tepi katepas kudu pruk bru namru les kapiuhan. Nyi oneh reuwaseun narojol di tengah imah.
Kunaon mak kunaon ieu mak bari terus nubruk Masiem digebi-gebikeun. tapi Masiem kalah kaleuleus teu usik-usik acan da puguh kapaehan. Ngoceak atuh Nyi Oneh ngoceak menta tulung. Burudul tetanggana daratang awe lalaki kolot budak ngabrul rusuh. Kalacat marancat katepas jugjag ka Masiem nu ngagoler kene. Kunaon ieu teh Nyi Oneh? Cek hiji lalaki tetanggana. Duh Kak Mang, da ujug-ujug kieu bae. Cik tulungan atuh Mang. Tenang urang pindahkeun ka jero. Bisi kumaha onam. Jang. Bantuan ieu berat ieu. Bantuan buru. Pokna kajajaka anu olohok. Regeyeng atuh Masiem teh digotong Ka tengah imah dipernahkeun dina samak make bantal. Rob pada ngariung nu tukang dongko malah aya nu nangtung da hayang sidik kanu gering. Teang tuh Mang Labe. Cek hiji lalaki bari ngaliuk. Nun kukuring. Cek hiji jajaka turun kaburuan mani rusuh init ka imah Palabe. Tegung silila kurutak datang bareng jeung Pak RT nu kaparengan tepung di jalan. Nu ngariung munur. Palabe jeung Pak RT maju gek diuk gigireun Masiem anu can eling-eling. Nyi Oneh ceurik ingak-ingakan bangun kacida sedihna. Lain ka mana jang ieu bujil ieu? Can uih Pak. Cek Nyi Oneh ngajawab semudareuda. Minta cai. Cek Palabe deui. Masiem pada nulungan di akalan sabisa-bisa. Kabeh reuas bisi Masiem kumaonam. Lila-lila teu burung lilir. Brai Masiem beunta. Berbei cipanon bijil ti korona lok-lokan nahan picirikeun. Mun kongang mah hayang ceurik jejeritan tina awahingku sedih. Ngan sadar yen lain pihadeun cirik mah. Geuning disadar. Kumaha mimitina ieu teh? Palabe ngareret kanu ngariung sugan aya nu bisa nerangkeun. Terang da ujug-ujug tos kieu we abdi ge terang sa teh ngeping si Oneh jejeritan. Nyuhunkeun tulung. Cek hiji jajaka nunjuk ka Nyi Oneh. Kunaon Nyai? Duka bapa da ujug-ujug ndupruk ditepas. Duka kunaon teu kantos nyarios naon-naon kabujeng kapiuhan. Cek Nyi Oneh terus nyusutan cipanon. Lain tas di mana tadina atuh? Pawartos nama bade ka bumi laneuh kesel saurna. Jep sarerea jempe. Pak RT nu geus nyaho kana lalakona jadi ngarti. Pasti pasualan imah jeung tanah geus kanyahoan ayeuna mah. Pak RT noel ka Palabe terus parindah ka tepas ting harewos duaan. Ngariung eueuh nu ngarti. Caricing we neungu kajadian satuluyna. Geus kitu Palabe ka jero deui ari Pak RT turun kaburuan. Leos ini treka imah Masiem nu geus dicicingan ku Mang Dasma. Palabe ngahuleng can ngayakeun tindakan naon-naon. Ukur nitenan Masiem anu sepa awakna. Kocapkeun Pak RT. Baranggok kanu dituju ngajenghok. Lantaran nenyo loba jalma di imah jeung loba barang. Sarta kadenge recok nu ngomong Pak RT geus bisa neguh. Pasti
Mang Dasma geus pindah kadinya. Punten. Pak RT uluk salam bari nangtung deket golodog. Sababaraha urang nemalan mangga cenah. Malah bari ngalieuk keluar lantaran aya anu pupuntenan di luar. Mang Dasma curing hak. Kojengkang kata pasana breh aya Pak RT atuh nyeh seuri dodongkoan ngabageakeun sema. Oh geuning Pak RT, mangga kalebet Pak. Naon Mang, naon? Geuning tos sumping deui yeuh. Di lebetan ayeuna ieu teh. Pak RT nanya bari unggah gap sasalaman. Sumuhun namejol, mangga calik atuh. Memeh diuk sasalaman heula. Malah kanca-kanca Mang Dasma ge cungcong marunyungan. Geus kitu gek Pak RT diuk diriung kuno aya di dinya. Nu tadi recok ngaromong teh ayeuna mah jempe. Eraeun ku Pak RT anu can pati loma. Bi, ka dieu caib ka Pak RT yeuh, cauna sekalian. Cek Mang Dasma. Mangga ke sakedap. Temal nu dipawon harita keur beberes. Merenahkeun parabot. Tekung silila sor susuguh cai cau kue jeung rokok. Lah sawios lah. Teu kedah ngarepotkeun atuh. Henteu. Ieu mah karasana aya we da maka ti Ciboboko deh. Hatur nuhun kersa sumbing yeuh. Abdi teh meuni asa di aku, asa dihormat ku Pak RT. Nanging sawangsulna abdi sakola warga da sihabun dan margi teu acan kabujeng ngadeheus ka bumi. Maksad deh engke pasoson dan bade nepangan teh. Mang Dasma sasadu rumah sacan lapor ka pangurus didinya. Sawios-wios da moajan dan pamangan. Ieu mah ka dieu sote etang-etang. Ngabageakeun we atuh. Bingah namihan baraya, namihan warga. Nanging aya taroskeun sakedik anu kalintang pentingna. Kumaha ieu teh lalakon anu salaresna? Naha aya perjanjian khusus sareng Jang Bujil atawa henteu? Ceuk Pak RT saknyana hatena mah rada keheul lantaran aya jual beli tapi teu beja teu carita, tapi kajadian kalenger pikeun anu bogana. Perkawis naon Bapak? Samohon perkawis ical galeuhna. Oh eta. Kieu eta teh Bapak. Jang Bujil kantos ngawawadian ka Sim Kuring. Saurna teh ulah wakaseueur saur ka sasaha. Margi ibuna teu acan terangeun. Pangna teu diwartosan teh nuju teu damang. Bilih kanceuh. Tak kitu saurna teh. Oh, eta teh Jang Bujil teh nu nyarios kitu eta teh. Sumuhun Jang Bujil. Salaresna ibuna teh teu satujueun ieu teh. Malih mah ayeuna teh nuju teu damang rupina reuwas, hanyelu dumeh bumina ujug-ujug dilebetan ku nu sanes. Tah atuh ku kituna mugi can uning wae bilih engke aya itu ieu. Mugi kersa ngaluuhan kanggo ngalareskeun aturanana. Margi masiem anu kagungan ieu bumi dugi ka kapiuhan ayeuna teh. Cek Pak RT ngahaja ngajentrekeun hal eta supaya kanyahoan ku Mang Dasma. Atunya puguh Mang Dasma teh ngarenya greuwas. Kitu deui anu sejena jempe teu aya nu nyarita. Bimaci nu geus gegebegan ti kamarina ayeuna reuwaseun deui. Kumaha ari geus kieu Kang Dasma? Da gagabah barang beuli teh. Tara tanya heula atuh. Tenang Ci. Nah, bet nyalahkeun ka Agang. Kelanan daya bangurus.
aya bener aya aturan. Leres Ibi aya aturan sareng aya pangurus. Nanging Mang Dasma teu aya melna ka pangurus. Bujeng-bujeng lapor ka desa, apan kasim kuring oge nu jadi RT. Teu terang ieu teh. Cobi waler waktu Mang Dasma nyangakeun artosna aya saksi atau henteu. Cek Pak RT setengah maido. Bongan geus gagabah meuli imah. Tapi ka ngabalukarkeun masiem kapaehan. Teu aya ada mung paduduhan sareng Jang Bujil. Nganggo tanda tarima atanapi kwitansi anu ngangemet rey. Teu aya. Mang Dasma rampang reumpeng. Katara beungitna sepak reuwas bisi aya gugatan. Mangganing rumasa manehna kurang taliti. Tah eta dua kelemahan anu aya di Mang Dasma. Salaresna upami dicanda ka pangurus, diukur ku aturan, jelas Mang Dasma teh lepat. Ical galihna mah tiasa janten sah, nanging kalemahan aya di pihak Mang Dasma. Tak gitu. Cobi ku Mamang emut upami masiem ngagugat atanapi putrana leuwih ti hiji, bade kumaha? Saksi teu aya, kwitansi teu aya, naon anu bade dianggo bukti? Kumaha mun si Bujil mungkir bade ngandelkeun naon ari Mang Dasma? Cek Pak RT terus neken ka Mang Dasma. Lain niat jahat, teu aya ngarugikeun ka batur ieu mah itung-itung ngelingan kanu gagabah. Maningah ulang atuh Mang Dasma teh. Bingung nu teu manghitung-tung, susah nu taya hinggana. Bimacih kakerot bakat ku amek. Amek ka salakina. Dulur-dulurna nu harita kumpul sarta ngabandungan katerangan di Pak RT hanu euleun sarta milu hariwang. Cager wara mitra hanya kal kabujeng nengnong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna. Hapunten samoga kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.